ari bayaran Bang Emok teh iraha itu waktuna tareh teu. Isukan ke pangkaning cieu teh can boga duit deui. Isukan aduh mangka aing can boga duit euy. Naon nu kudu dijual euy nya euy. Bingung aing ye. Ari isukan waktuna tereh atuh meureun. Aduh aing mah. Atuh jual we heula men saya aya atuh jang isukan mah kakek. Ah ari ngajual mah nya euy ah. Geus we urang rek unyam-unyam heula ieu namanya. Doakeun cing bebeunangan cing berhasil pokona mah. Hejuk ke kudu menang pokoknya mah persoalanna era ku batur isukan waktuna. Bingung aing kudu minjem duit ka mana ya sedengkeun isukan waktuna teh. Bang Emok teh aduh lieur euy. Sugan ah katetanggan itu tuh rada beunghar sugan mere nginjem. Aing ka mana ya si kakek emang ari geus rada 4 bulan. Ah, tanggung jawab moal. Itu kabogoh aing ka jor-jor ka dieu. Aduh, pibanguseun ieu pasti jeung pamajikan aing mah teu pasea. Aduh. Aing naon banyak ka baik-baik ka dieu. Kakek, ari kakek tanggung jawab. Ya. Kakek mah. Ganeng. Kita 4 bulan ke. Ayo atuh ngomong gitu ayo. Sok buru buka di buka di kana sok yuk tanggung jawab tenang we. Kakek teh ieu teh geus 4 bulan gerak ke kumaha coba. Naon geus 4 bulan? Geus 4 bulan ieu teh. Kan urang teh bobogohan karak sabulan Saha ieu teh kakek teh cing saha? Bobogohan meunang urang eta mah. Dihitung geus 5 bulan ke. Aduh udah bobogohan teh urang teh karak sabulan. Karak sabulan urang teh bobogohan teh ka harti urang mah. Kakek tanggung jawab moal. Ya Allah, Robi aing mah. Geus tunggane ka denger pamajikan urang teu tampi ka dieu. Ribut eta. Aduh sahanya. Ai kakek teh mah tanggung jawab. Anda tanggung jawab geus tong taeun pamajikan urang ke kamu dak. Aduh, arus aki-aki teh ditanggung jawab duit teh kieu kali ya. Ieu pamajikan urang ieu. Ari ieu saha? Hah? Saha? Ieu ka bogoh urang. Itu ocok aki teh. Da caritana urang teh tadi rek nginjem duit katungan ka pegatku ieu kitu da urang mah tadi lagi ada. Kabogohana karak sabulan caritana hamil 4 bulan ca urang teu narima. Ocok tinggalan aki-aki teh titah nginjem duit karakah kieu ngaraneuhan batur teh nya. Hampura we da kumaha atuh nya. Ayo balik. Panci di mana dah? Dagoan ke mana aing kakek? Balik kakek tanggung jawab heula ari Jawab teh kamu jawab kumaha aing mah bobogohan teh karak sabulan. jawab heula kakek. Teu harti bener urang mah. Sok ayeuna mah ieu we arek milih saha, arek milih urang atau arek milih awewe gatel eta. Sok ayeuna mah. Aing kira ke pir ceut pas soranganna ka dieu mah milih aing rek nangan deui aya. Awas ya kakek, pokoknya mah aing mah hayang pisah jeung sia mantog burukon sia. Bawaan itu baju di imah. Tuh gablek pikiran tinggalan geus kadot kitu oge. Awas ya kakek, lamun teu tanggung jawab sia di penjara sia rasakeun sia aing ye kan hamil 4 bulan sia teh tanggung jawab sia. Aing mah euy. Ini sok bingung pikiraneun aing teh mantog ka ieu mah teu dicarekan, mah teu bebeakan bawa pakaian ge ku ID. Serenkeun buat segala rupana. Aduh bingung mantau ka ditu kumaha ka ieu kumaha bingung aing bingung aduh baraya subrek pare di kantu nini oge di ditu tuh. Oh di ditu oh tuh likan ngagebog apa ngaritna ngarit di huma ieu teh ngarit di huma aduh buat si Abah euy sabaraha hektar teh bah aja we tong hektar Abah mah wakat kubonan hektar palingnya 2 patok. Woi, hebat 2 patok. Saya 2 hektar. Yo, maaf Abah waduh. Mah kuat bahnya. Kudu boga modal gede atuh. Kudu modal gede nya. Modal gede tuh tanyakeun tuh ka awewe tuh. Mas beres can ieu teh? Ini kan sakieu deui. Sakieu deui? Heeh. Alus teu parena? Alhamdulillah kitu teh mah. Kakek ka dieu teh? Kakek di ditu aya Haji Asko. Aya Haji Asko. Oh. Oh titip salame gitu. Abah mau bawa ka bisa ka ditu euy. Oh, keur masak gitu teh. Padamelan bejakeun nya. Hah? Bejakeun? Heeh. Oh, keur aya padamelan deui. Keur aya padamelan bejakeun ka apa haji nya. Kulantaran Abah ayeuna mah keur sibuk kitu keur ieu pokona mah ayeuna mah musim hujan ning. Musim hujan heuh bener saya geura beres ari digentak diteunteuh teu digentakeun teh nyata ger ke hujan. Nggak teka gawe deui pan ku Abah. Oh.
Hebat si Abah euy panen. Hampura ka Pak Haji nya, nuhun kapunten gitu Pak Haji. Oh. Aduh, kamari ieu Abah keur tedamang ka dieu cenah Pak Haji teh. Oh. Alhamdulillah Pak Haji ka dieu wae nya ngan jeung Abah teu ketemu deui gitu. Abahna keur sibuk panen we kana namanya Abahnya. Hampura we kitu ka Pak Haji nya. Siap. Sok atuh Ceedo ka dari ieu. Araya ka dari ieu. Oh, Ceedo jeung Coneng. Coneng. Oh, araya. Ceedo salamnya. Aduh, hampura Ceedo. Coneng hampura. Abah teu bisa nepungan ayeuna mah. Bisa nepungan Abahnya. Heeh. Siap. Lah sok lanjutkeun deui, Bah. Ya, pada dilanjutkeun deui hampura we kitu nya ke Pak Haji nya hampura. Aduh. Siap.